jeung wayah kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Gentra Pasundan Channel, mudah-mudahan sararehat, kararuat, dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin. Pada kesempatan ini saya Abah Engon bersama Andri Kang Andri akan ngobrol-ngobrol di dunia seni tentunya. Dan di dunia seni ini ada tidak lepas daripada alat musik. Kalau di dunia internasional, alat musik yang ditiup itu ada saksofon, terus ada brass, trompet ya. Tetapi di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat, yang ditiup, alat musik yang ditiup adalah suling. Terus ada lagi trompet kendang pencak itu namanya trompet juga. Trompet. Terus selain itu suling, trompet, di beluk ada. Ya pokoknya di daerah Jawa Barat juga tidak ketinggalan alat musik yang ditiup itu ada suling. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai alat musik suling tradisional. Ini termasuk budaya Sunda ya. Budaya Sunda. Budaya Sunda. Dulu jangan kamu kasadayana, mohon nepangkeun Abdi Andri Kang Andri, pemain suling. Allah Pemain suling. Batak, tapi aneh teu monyongnya. Itu atuh Pak. Monyong apa? Mam tutut biasa nama. Mun kana tutut monyong. Suling mantenya. Ta eta. Tadi kecerok cenah sepi. Iya, Kang Andri. Mohon Bapak. Saat acan ngobrol, orang emutan heula ka dulur-dulur di Gentra Pasundan Channel ieu. Ulah lali subscribe, like, comment, share. Ya. Pokoknya mah budaya Sunda angkat terus. Nanyer terus ya. Dre, mohon Pak. Abah rek naros suling. Mohon. Awal mulanya ada suling itu di mana? Arisa Katerang. Arisa Katerangan mah suling Sunda nya. Kayaknya ini Tatar Sunda panginten Di Tatar Sunda. Kan benten deui papanya pami di Jawa kan biasanya sok aya nu ngangge kesebatna bangsing. Tapi tiasa ongge kanggo lagu pop atau napi lagu kembangan Sunda tiasa bangsing. Anu sedang ku dangdut panginten. Jadi suling itu ada suling Sunda, suling bangsing disebutnya yang dipakai dangdut. Terus atau ada lagu-lagu Jawa teh, keroncongan pakai suling juga ada kan. Tapi sulingnya suling modern juga. Seharusnya tiasa di kolaborasi sih kesebatna. Iya, suling itu kan kalau khusus dari Jawa Barat itu dari bambu ya. Iya, sami. Tapi bambu tamiang. Tapi pamedina alat tiup nu ditiup teh di Indonesia mah di nasional gitunya, atau napi internasional aya nu tina bahan aluminium atau besi ya, atau napi naon lah nu harang stainless gitunya. Nah antara itu saksofon atau yang hampir sama dengan suling itu nggak tahu tuh namanya apa. Namanya suling. Silsilah suling itu kumaha eta teh? Abdi ti sepuh panginten banyak kapungkur dah yang terang jelas nanya sama meh abdi hoyong tiasa ngangge kan kedah terang hartosna tapi keterangan sareng filosofi sajabana
teh ngadangu mah kapungkur teh dijelaskeun teh suling teh awal nama disebat teh aya nu disebat su la sareng hiang su la la sareng hiang hiang kapungkur nama cek disebat teh artos teh katentuan pamimpin anu bener. oh Cuman suling nya suling su la sareng hiang kasebat teh hartosna katentuan pamimpin anu bener. Orang mana teh nginum susu langsung teh eling. Sunah nganggo alkohol paketan bapak. Loba teh nginum susu jadi teh eling cenah gitu. Ternyata bukan itu. Robih deui bapak panginten aya anu hartos lainna. Anu kasebat suling teh su sareng ling atanapi su teh kasebatna bener. Ling teh eling atanapi pamikiran. Eta kasebatna bener pamikiran. Bener pamikiran. Pertos gitu. Saya emut. Jadi nanaon oge aya artina nya. Mohon bapak ya. Suling teh ternyata lur ada artinya lur. Ya. Jadi kalau Indonesia kalau Sunda mah naon-naon oge sok dilarapkeun nya. Mohon Dilarapkeun aya naon gitu tah. Suling upami dina suling teh aya rata-rata di suling Sunda mah aya genepnya. Oh, di suling Sunda aya nu opat, aya anu genep. Tah, bentana naon nu opat sareng nu genep? Anu opat mah paling tiasa nyata ketentuannya jaminya skill apanya anu kasebut skill biasa diangge kanu lagu degung atanapi Kepunten kurang ya. Nah, lagu degung biasa diangge teh kanggo suling liang opat mah. Pami suling liang genep sapertos kanu kieu mah biasa diangge kanu tembangan, cianjuran, kawihan sadayana. Tes oge dianggo kontemporer pami tiasa nama. Abi mun abdi teh tiasa kadinya da maklumlah nembe diajar. Eta. Abdi otodidak buka teh cacane. Janten nu opat mah degungnya biasa. Degung tiasa dianggo. Eta kasebat suling Dami natilada. Dami. Ieu ge tiasa dami natilada. Oh, nu opat nu dami natilada. Sami surupana dami natil. Tanggal lagu dami natilada. Sami. Cuman benten kuliah. Benten. Cing main kan sakedik we. Dami natilada na. Iya. Iya. Nah, justru uniknya niup suling teh aya aturanananya. Mohon. Nah, jadi lamun orang niupna rendah, rendah, terus lamun orang naikna kan 6, Mohon. di atas 6 ke 7 ke 8 ke 9 ke niupna langkung tarik deui kan ya. Oh, panginten pami ari badekat rendah mah niup kedah tarik apa panginten pamirah. Oh, karena mah dibalik. Di sarangan sareng napas nu dikawakeun ti pangambuk. Pami teh tapi pami janten teu alit teuing kitu soalna pami lamun bade ka nada tinggi nama dialitkeun niupna si rongga ti mulut dialitkeun sangkan mangking Suling. Suling eta khusus bahanna memang kudu awi koneng lain. Ari suling mah tina awi tamiang panginten Pak. Oh, tamiang. Munda kan rasanya alit teras panjang di bukuna. Oh. Tamiang mah sapertos kieu. Oh, mohon Panjang bukuna panjang. Sareng alit sulingna abi tamiang teh anu ageng sapertos awi gombong, awi surat. Oh iya benernya bukuna teh panjang. Kan rata-rata awi mah sakieu lah, anu biasa-biasa mah. Yang sampai mungkin aya lebih nadei terus diambilnya teh ya tina bukuna nya. Mau tina bukuna apa disebut? Ya bukuna. Terus dia mah teh bukuan kan. Bukuan di kuliah ini. Nah, iya genap, iya berarti aya hiji 7, iya kanggo naon ya? Ima kanggo laras tambahan. Laras tambahan. Tapi jarang digunakan atau bisa? Biasa digunakan. Oh, digunakan oke. Nah, laras kali-kali dibukakannya. Kan tiasa laras pelog, madenda, tawa salendro. Lamun teh mah, lamun nganggo
liang anu di pangkar kieu mah kasebatna laras madenda nu teh laras panelu. Nah nya baca lepot. Sok hayang jadi Andri resep unggal poe teh jiga nanti ngomel liang terus. Loba ting liang na Bapak. Loba ting liang. Ini laki-laki yang paling hebat, keren. Orang lain hanya satu punya liang. Liangna loba. Jeung unggal poe di ome. Ribu aduh asli. Jari bergerak terus. Mun bah. Jadi lamun main jari teh geus biasa aja. Nya tos biasa. Geus biasa gitu. Sanes kotor rupanya da ieu ilmuna emang gitu. Memang gitu. Memang ilmunya musik mah mohon tidak lepas daripada jari. Main piano jari. Ya suling jari gitu. Kenang oge jari. Gitu. Jadi itulah gunanya jari. Kita cek si Kang Dudi mah cenah naon bedana ayam jeung jelemna. Naon jawabna? Naon bedana cenah ayam betawa susuan cenah gitu tanya. Jawabannya cenah lantaran we jarian ayam ngeramoan. Ugu dah susu teh keramonya. Beran tempat apa? Paragina meneramo kagunuk itu aduh. Aduh, budaya Sunda memang hebat lah, segala rupa aya. Jadi teka tinggalan. Suling ya suling disebutnya suling Sundanya. Mun suling Sunda sebatna. Tapi tiasa di ngodang tuh. Pami Kang Kopate Poler mah biasanya sok langgung bangsing, Pak. Oh, bangsing. Bangsing mah di Indonesia. Saya nganggo tali paten ieu. Teu nganggo mohon. Bangsing mah yang lagi sami sareng kos kieu. Jadi dimainkeunna suarana ku bibirnya. Niup mah sami ku bibir, cuman nya mah ku kelek. Niup ku bibir, cuman ieu mah sareng sareng cara paniupanna benten. Benten nya, ieu mah udah ada tempatnya lebih mudah, tapi bangsing mah ku aya teknik khusus. Jadi bersiul juga bersiul lah. Mohon seperti gitu. Gitu. Terus naon deui atunya mengenai suling teh awal mulana teh memang di Sunda atau napi Jawa atau napi di mana gitu. Soalnya di setiap suku juga sok aya nu make alat nya sapotos alat tiup. Suling kan di suku-suku lain mah teu aya nya, hanya suku Sunda. Pami ari alat tiup mah meureun kasebatannya alat musik tiupnya. Sebetulnya gitu banyak panginten cuman namina sareng ieuna benten gitu. Pami di Sunda meureun alat musik seni tiup Sunda meureun suling sareng tarompet. Di daerah luar mah panginten aya naonna deui tapi di ieu mah aya naonna deui. Tapi di luar negeri ge meureun Pak panginten beda deui meureun. Naon bedana suling di Sunda sareng suling di India? Di India mah kan bulet, terus dipikarsep ku orai. Hari ku orai dipikarsep teh. Mau apa panggil kuno nyawer dipikarsep. Lamun cinena tiasa nanggap. Ternyata di India oge ya kan alat. Aya suling sami sareng sarompet lah. Cuman di India mah aneh dibuleutkeun. Jadi meniru ular kobra. Mohon meureun. Seperti gitulah. Kan iya na bulet. Jadi sok main teh sok jeung orai. Oraina menari. Padahal orai mah teu ngartieun eta mah geus biasa we terlatih. Dadaran orai ge banyak ngangkat. Ye, kumaha ge da orai mengangkat. Tapi di beres suling sok langsung hudang aneh nanti gitu. Mungkin udah terbiasanya. Bukan artinya mengerti ke musik, bukan. Dengerin lagi binatang. Teuing ngadenge teh henteu deh eta. Laras gitu. Ya gitu lur. Jadi masalah suling itu ternyata ada artinya yang tadi dikatakan Kang Andri. Suling teh naon pemikiran lah teh pemimpin yang teh kebenaran. Nah itu jadi tetap aja tujuannya mah bararaik mah surup atau napi bener sangkan elit
da eta buah tina pamikiran tingkah lakuna atau napi adab sareng eta apa ada enak mantap lah. Kang Andri Mohon. main suling tos sabaraha lami? pami abinya otodidak kapungkur mah da taya gurunya sareng isin-isin keneh lah da meser ku meser nage cuman ninggalin HPW aya nu tutorial panginten Pak kumah-kumahana awalnya masih iseng-iseng panginten tapi da emang abi resep kapungkur kanu suling soalnya ngadanguna gitu nih asa Asa tenang we kan HTT asa nepi rumahnya asa raoseun gitu. nah beda deui rasana jeung abah mah. Mun abah ngadeng suling teh asa nalangsa teu boga duit. Eta mah ngabatin atuh Bah. Suling Cianjuran ku ieu tiasa. Mun tiasa. Cuman bentena tinu kacapina. Kacapi. Oh iya, pamirigna kacapinya. Kacapi indung sareng anak atana pites hari sebat rincik. Rincik. Amun kanggo kawihan mah kacapi biasa kasebatna kacapi siter Pak. Anu tuh gitu. Siga parahu lah kasebatna mah lamun tawur sepuh bala mah kacapi parahu cenah lamun Cianjuran mah. Kang Di, coba mainkan anu matak waas gitu teh. Matak sedih, matak entong sedih lah. Matak waas nya. Soalnya orang ngadengin musik tuh ulah membangkitkan kesedihan, tetapi membangkitkan kegairahan. Waas, nineng, bolehnya, tapi ulah sedih gitu. Tapi rata-rata orang tuh aduh ngadengin suling tuh asa teu boga duit tuh. Ngadengin suling tuh nalangsa, meni asa sararedi, rata-rata gitu nya. Tapi orang ngadengin suling tuh kuduna kumaha supaya indah gitu. Ada kumaha urang nah kita ngadengin. Sangkan. Sing gelikeun lah anu rada indah gitu. Bari ieu teh awak bari keur ngaronda gitu. Oh. Pengen canda rongkap Bang kenal. Itu geus ngarariung. Aya nu ngopi wae aya, anu keur silih pencetan wae aya. Wah, rumah-rumah banyak. Ya Bang. Udah maling bari rata resep dari mana teh. Sing gelikeun. Cabi banyak. Lama. Kita dari mana? Aduh, bener. Aduh. Nah, bener ya. Aduh, senangnya Kali kopian apa? tinggal kopinya ya teh mananya jadi tunduh. Kan ubar apa? Teh di ayun-ayun ambing. Ayun-ayun ambing. Memang lagu ayun ambing. Matak waas, matak mineng, dah bener ari kusuling mah komo orang Sunda mah geus apal deui lah ngadenge gelikna suling teh mawa kaindahan. Komo lamun dina video mah latar belakangna teh sawah, gunung. Harmoni ya banyak. Kan kita. Wah. Indah. Ngadenge suling ari gak nu diambil gambarna kemacetan kota teh lucu kan. Rata-rata suling mah pasawahan, keindahan, pemandangan. Itu cocok mata denger suling itu mata koas, mawa keindahan, ulah mawa kesedihan. Nya. Kan we lagu nama lagu kesedih mah. Dages biasa. Tapi ulah dibawa sedih urang teh. Terus nama kita. Kang Andri sejak main suling Kang Andri sok mainnya sarang dagung sarang naon wae gitu.
hari abdi mah kami main banyak minten karena ini mah ya pop Sunda oge pakai suling kan nanti sok main di pagelaran gitu sok sarang naon wae sarang pop Sunda atanapi sarang degung sarang jai pongan teu nganggo aya nu nganggo aya nu nganggo kami abinya rasanya tukang suling nya kasebatan udah masih kena diajak banyak hari main mah panginten kanu hajat panginten aja aja kami pagelaran sapertos kawi tembang Sunda ada nabi siga sapertos lagu-lagu pop gitu panginten tinu acara-acara panginten da terlebih tinu sakit sih panginten lebih wah itu gedengannya tak itu lur jadi ternyata Sunda itu banyak sekali alat-alat musik yang dijadikan budaya di Jawa Barat khususnya di Sunda. Di Jawa Barat kan banyaknya ya kayak anu di Bandung di Bandung, di Sumedang, Cianjur itu pokoknya termasuk Jawa Barat. Semua masing-masing mempunyai ciri khas kesenian. Tapi suling ada di mana-mananya. Suling mah ya maksudnya di Jawa Barat ya di mana-mana gitu. Walaupun alatnya beda, model biasa nanti karinding bisa pakai suling. Biasa nganggo. Terus karinding kan ya hungkul kan sarang alat-alat calempung, calempung, tiup, biasa oge kanggo capina, kontemporer biasa kanggo kita, biasa daya pejabat. Iya suling bisa berguna kemana-mana. Biasa paling. Termasuk beluk oge kan. Oke suling. Nah itu. Lur Rupina ngobrol-ngobrol ngeunaan suling sareng Kang Andri. Orang dicekap penala dugi ka dieu. Mudah-mudahan janten wawasan kamu ka adik-adik di zaman sekarang yang kelihatannya jarang sekali mengenal budaya-budaya Sunda. Mudah-mudahan ini pun menjadi bahan pengetahuan ya. Soalnya di sekolah oge kan diajarkeun ya suling aya pelajaran anak bahasa Sunda di SD ya. Nah gitu lurnya Rupina kurang cekapkeun heula dugi ka dieu insyaallah engke biasa tepang deui terusna dina channel Gentrapa Sunda ieu. Ulah lali subscribe, like, share and comment ya. Jangan lupa ya Gentrapa Sunda channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.